Jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh jenenganana Allah asmana teh Allah percaya yakin ai kayakinan anjeun ti mana datangna apantina dat sifat asma apa ari asmana Allah ari sifatna Rahman Rahim ari datna laisa kamilihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge ari apan ba di atas ba ta di atas ta sin di atas sa abah dalang abatasa ayo aduh putra raja Raden Pandu alus laur hade tangtung teeta semohon dedeg sampai rupa hade patut ngayuk rupa tementa bari ditami ku sopan amis budi bari jeung sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawadho aduh pegayung-yunan da budak da biasana aya anak raja mah sok gede hulu dan pika keheuleuan biasa mah tapi ieu mana urang kalih tapi kalucu ai aing keur ngomah wadah oge aing anjeunna bade ka WC kumaha teh ngaliwat ka bibi punten bibi kalangkung eta putra raja ka aing tapi ka kitu dugi ka tempel hanap asor mah hayung yun pantes jadi pamimpin dan terugi atuh bila ngomong gitu nama tak ngeunah kana hate teh lu semua ngadena da kongsi aing mah taon digawe teh di nu beunghar teh eta anakna kumaha teh aing ngaliwat teh warina lapung ka teh haling sagoblok mah halang jalan sajabat dicamplak atuh aing teh disuntut cek aing teh mangga aden bari hate menyeri tangtos da urang teh boga rasa atuh tapi we teh Gusti Pandu mah urang beuki dieu beuki ka harti kantos kumaha bibi horeng wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teh lain ngan ukur disebutkeun da bebenyit ke becus barudak teh bisaeun si horeng geuningan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teh eta rasa nu sabenerna rasa perasaan we dina diri urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan sumuh tah eta rasa eta geura sholawatan ai oh kitu gedean sholawat teh nama kiripik lain mah ecin Kang Bob Bob putra yang kiripik teh capna mah isi mereka sohor ke mana-mana bang ke Singapura batur udah kuora nepi ka kitunya kiripik teh
kiripik naik mikir kalau lobana di urang mah ayeuna geus gengsi geuning ngadahar sampo ngadahar kiripik teh da eta nu dihakana hamburger hambur duit ger pasea di batur teh hamburger pisah hotdog fried chicken naik urang tuh bisa nyebarkeun kiripik tingali eta dicontohan baheula aing balik ti kadipaten geuningan aing subuh kumaha teh ini geuning ngabebelah we meureum Surabi bari yang Surabi na teh tengeuna geuning da beas ras kan pada jalan coman tapi dina dangan ajeuna ku aya nama lalikir tingali di Geger Kalong tu Surabi edan ngumpul ngajajar nu meulina ge ngantai Surabi Allah di luar negeri aja disebut Surabi tetep ini tak mimitina jeung dagang ge pemikirannya Surabi ya Surabi haneut di Geger Kalong baheula mah disaritem teh Surabi lain Surabi eta benernya karena itu ya mah Surabi bejat lain pikiran teh lain bejat kayaknya bejat moralna goblok eta manu kawa Surabi itu nya bener Uwi Cilembu tapi kau sohor leuwih ti hamburger ngeunahna teh pulan teh gula langsung alam tamamis lagi di urang daek pikir mah teu kurang ieu mah kiripik pelak di urang tina sampe mimitina ge da Allah mah hiji we ngayakeun teh sampe saek nek disebarkeun nek jadi kiripik nek jadi comro jadi abu jadi naon wah rupa-rupa loba tina sampe ge tek sebarkeun mikir bener ayeuna ieu kiripik mah isi parantos legal parantos sah di Departemen Kesehatan sumuhun geus go internasional kadenge tadi geuning mah kejeng aya di Singapura ka Jepang ieu kiripik mah isi teh Kang Bob sareng garwana anom keneh karasep tu gareulis leres dinoakeun geulis tawakal kitu mudah-mudahan sing kapetik hasil kalabuahna amin tamih di rezekina kiripik sing langkung majeng langkung nyebar amin nya amin oh ngan wayahna we naon aing ngaran-ngaran ka jelema maju mana sok kitu sok aya siji gigi aya hambatan bae dalam mun eueuh eta mau maju pokok teh sina mikir aya wae komo dina ekonomi mah wah banyak bersaing atuh saingan ekonomi bersaing pek tapi sing sehat hate ini HP mana puguh hate dipangpalerkeun ge hese bener mi HP malahan dawuhan pangeran oge qad aflaha man tajaka ha didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema nu geus ngabersihkeun hatena leres pek kudu bersih hate manya aing urang geuningan aing pikir sabada isya subhanallah malah kaitu nama maka jangan ngandalkeun tasbih gini tasbih 1000 kali gini sakali sapeuting teh subhanallah ngandalkeun tasbih lain ulah make tasbih ngan bisi pikiran engke fokus teh kana jumlah museur kadinya di beja-beja teh heuy urang ngapeuting ibu subhanallah teh menang 1000 urang 1000 cenah kana jumlah fokusna teh ka Allah pada Allah teh hitung lain eta eling ka Allah teh dibates
padahal aloh ka urang mah ngapoe sok ngiceup sapoe sabarakali. Wah, akang teuing Coba bayangkeun lamun mata teu ngiceup. polotot. Jeung teu ngolian deui. Sabarakali napas sapoe keluar ka jero. Sabarakali sapoe genut ke jantung. Mana aya aloh teu hitungan aya sia hitungan. Bener. Pinter kode teuing. Pinter kodek nu kitu teh. Bener bibi. Nya Nu dirasakeun mah kitu. itu sampai di dia we aing mah santren di bari mah santren aing di daerah raja teh ieu teh aduh Gusti Abiasa teh Wah, luar biasa. kasauranana teh sapok-sapokna teh menit pikiraneun jelas karasa ku bibi Karaos bibi bener. tah kitu aing Leres di. rumasa di dia oge ayeuna maut nyere kapuhung alus katungtungnakeun hirup teh Baik. ayeuna mah kejeun kabulimio Perhiasan renceng. perhiasan renceng ayeuna mah boga HP BlackBerry Kulit. layar tangan sentuh Aduh. Kulit anu mah bodas mah awak layar sentuh aing canggih segala kasoran itu jauh hirup ke budak mah manehna dan rumah saya keur budak teh aing mah nyangsara yang syarat ibu budak prihatin teu leuletik atuda umur naon keur dikandung ku hinung 3 bulan teh bapa teh cenah geus maot baheula teh ngabeca da maksudna bapa teh katabrak bemo tadi pasar babatan iya geus sataun inung nu maot jadi yatim piatu yang boga duit teh aing mah kejeun ini kaparapatan Parapatan Sudirman dari oh di dinya lampu merah aya mobil aing menang duit teh tina lampu merah aing teh aya lampu merah mobil teh pan areureun di dinya aing teh ngamen ngamen sopir bari ngalakukeun bari goyim kitu mah pantes sakara menang balik sorangan umur 8 tahun teh geus aprak-aprakan Oh. 8 tahun di dalam bulan aya nu ngagusur kana rea ada sisir rea aing hari tadi perkosa teh mata aing nempok rea teh gebeg trauma bener-bener umur 8 tahun teh aing teh geus blong geus eueuh parawanan tos tidak ada apa-apa udah polos umur 15 tahun sapoting teh kulimaan supir angkot bener-bener tong sok tudang tuding ya supir angkot kalau mah supir angkot teh kumaha mun teu ngeunaheun eta kudu make otak ngomong teh ada dari bawahna kana angkot penumpang dina angkot nu ngagusur aing teh ada sejarah ini disalahkeun wae dari geus kitu kumaha teh malah umur 20 tahun ka dieu mah jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak dina katumanan dina katumanan aya da eta we aweun nu merkosa 3 poe keur pika jangar lamun ngarokok mah kecanduan tah ayeuna teh aing teh keur jangar ieu teh nepi ka digawe ka Singapura menang sataun wah jadi TKW nya kali itu tuluy ka Saudi Arabia ka Jeddah Jeddah Kecamatan Anir itu oh nya Laut Merah aduh pengalaman di Jeddah mah aya air mancur nu tarik teuing ka luhur wah nempo we sepeda Nabi Adam dina trotoar ini sepeda Nabi Adam gede gede teh lain boga kita sepeda mikir aing tiba retor teh kae teh kapikiran boga sedangkan sepeda Nabi Adam teh keur sorangan mun baheula teh geus boga sepeda saha nu nyeun panang saha
Beureun nu jeung bana teh kucing. Boleh didenge teh. Di zaman baheula mah teu caraya bengkel. Gitu. Sadeun kirining. Ari kucing karek balik di Batam. Heeh. Aya deui. Heeh. Oh, nasiban eta ieu. Kumaha ulah dipi? Lantaran di dieuna tukang diperkosa, tukang merkosa. Naon Aing digawe di Arab teh, diperkosa di ditu. kamu Kurang Arab, kumaha riwayat? bayangkeun ku sia. Waktu riwayat kumaha kena perkosa atuh. Dari ditu mah geuningan teu leupas di cadar. Sadar, pano Oh, da urang teh kudu adaptasi. budayana kitu. Urang ka itu kudu make cadar. Panone nu kadeuleutingan Manehna mah ka dieu tara make ikat. darah. Oh, sing ajenana da budaya goblok gitu. Moga make ikat teh kieu Mun geng bangsa urang oge geus gengsi geuning make pangsi, make ikat teh padahal nu urang teh. budaya urang, Urang. pakaian gitu. Oh, cenah lamun maneh teu make jilbab, di lamun teu make cadar eta teh Islami. Da si Firaun ge sarua make nu kitu baheula teh make gamis. Pakai gamis, anger we. Kalakuan Angger we kalakuan mah jahat, tali soal baju kejahatan hate. Oh, terjadi ukuran kitu mah hate. Jadi Mohon teh. oh eta di Arab aing dunungan teh. Naon Tadi itu mah can boga pamajikan geus kolot oge. masih umur 40 teh. Tapi pengusaha, lain pengusaha digawena teh di Pertamina. Raja minyak. Heeh, aing teh keur bubuhan aing rasaan teh dunungan teh tos angkat. Ade Boro-bara gadal sadar teh dibuka. rasa mana usaha Tari baju kaos jeung rok. Ngepel aing teh. Gusrut. Ai brai teh panto dibukakeun ku dunungan aing mun asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Oh, da loba bejana geuninya aya TKW itu mah disiksa. aya nu diistrika Nyampurkeun ka aing bari molotot rumasa aing ayeuna dipaehan teh. pada teu make Nganggakeun ka Gusti. pada kan tinggal orat Oh, nya eta lumer eta cadar dibuka boga dosa teh. Ngono aing nyampurkeun dirig-dig teh aing dibawa ka imah langsung ka kamar amui guprak dina kasur anu ngemplat teh geuning. anu make per maksudnya Heeh. Ngadeg-deg aing dibubutkeun dina spring bed teh. ampul-ampulan Eta mah godomang leungeunna teh. Kaos aing teh dibuka ku manehna. Allah Rok diporosotkeun. amui BH didudut. Salana jero digunting. Gabruk teh deuleu. Aing digaleng. Gusti tepi ka indah. diperkosaan di batur mah nyari hate aduh ieu mah indah Nyaris teh inah kumaha 2 tahun aing teh mangi. Da sarua jeung sia anak juan aing oge. sarua Nya mangi suung. sarua normal benernya Urang dieu mah wah. aso Bohong boga gerakan itu gerakan ieu teh urang itu mah asli. asli kata bibi Makanya aya gerakan kerecek marmot. Ajul gedang. Santok bogo glodok reyon. Wah. Gunung rugrug. nah kumaha gunung rugrug Gerakan gunung rugrug teh tina spring bed teh aing ngabulutuk ka handap teh lesot-lesot. Ngagantel we aing. Dilawan we ku aing ku greyem nilem. Ngajengkang tadi gitu kan mana. Ajar teh toyib. Anak naon ari toyib naon uing teh nyaho
bahasa Sunda nama hese asup to ieu teh. Kalau anak Arab bisa goblok ngomongnya. Tauhid namanya eta lain patung menang jelema eta mah karya tapi patung nu mana ari bibi teh ai patung diharamkeun teh asli namanya eta kurang dahar beuki nginum beuki udud beuki ai digawe mu ai pangabutuh gede tanu kitu teh matung tanu kitu nu dipekrek teh teh di mana kanu kitu datang rezeki da da moal nu lagrak di langit bener pek kasep pengusaha keripik mah hiji laras ngeureuh nikeur sanajan bari pateuh gunung oge geuning teu burungna di sana pun mumuncangan sumuhun amin tingali ka handap bageur seueur keneh fakir miskin seueur keneh rana jompo fakir miskin wayahna di mana hidup menang bati 1 juta teh 2,5% luwat bikeun hampir 25.000 nyai sumuhun eta teh tolak bahla bikin nama hadir nah gitu aji laras bibi sajabana ti sedekah jariah teh nyai lah pek gedekeun kahadean kasep beli didoakeun ku bibi amin hidup cingujur ulah lali hormat tuang ibu tuang rama katana eta anu ngagedekeun hidup eta anu ngadoakeun hidup nepi ka jadi kitu ayeuna sumuhun laras bibi upami kagungan putra engke hidup pek sakolahkeun anu junun pasantrenkeun nya ka eta realisasi tina marhabaan teh lain dari riungan wae nguah tumpeng ai marhabaan teh oh eta pek tuluikeun abeh nguah tapi realisasi nantinya eta imah ngabageakeun budak teh manian susuan dah bere barang hakan ku rezeki nu halal besarna gede sakola nyai sakolahkeun pasantrenkeun ta eta asli marhaban sumuhun eta si orang balik deui ka ibu ramana aji ulah teh buktina ayeuna ku berhasilna tina kiripik kira-kira kiripik sampel ayeuna bisa nanggap wayang golek kaumuran keneh ku bibi bisa ngahibur eta ngalestarikeun seni tradisi laras ai seni tradisi teh eta teh akar budaya nasional laras hidup ayeuna tos nanggap wayangnya mideudeuh kana seni tradisi wayang golek khususna eta pikeun nakis budaya-budaya deungeun di luar negara katenang pikeun nyari dalamun eta kiripik capna lain mah icih waing disarekan eta teh da investor asing mah usaha di urang dina bungkus permen teh Doraemon Power Ranger jadi budaya-budaya deungeun dibawa ka dieu ai budaya urang di area-area budaya teu bisa adaptasi jeung budaya di urang kahayang teh atuh dina bungkus-bungkus permen atawa dina black kerupuk gambar cepot anoman gatot kaca da boga di urang heueuh boga budaya heeh ari kahayang mah kitu gambar-gambar semar atuh dina sukro teh eta loba nu ngaharamkeun man wayang teh cenah haram dah atuh bener wayang mah haram cobaan leg-leg semua teu melag nanti korok jadi eta jelema montong kerdil otak teh kubu Islam teh jemar sina pinter sina jemar tapi itu ayinya nuhun bibi nuhun didoakeun hidup kagelis pengusaha keripik kasep langkung nyebar deui nya Kang Dimas Ginanjar Kang Dimas Ginanjar sareng si Nengna sareng garwana didoakeun ku bibinya sumuhun jeung tepangi ka Bapak Lurah nya kepala kelurahan di dieu laras nganuhunkeun ieu ka Bapak Wali Kota Bapak Dadar Rosada ya bejana rek nyalonkeun gubernur sumuhun berak partos kula didoakeun cing hasil amin amin mudah-mudahan we saha we rek nyalon gubernur doakeun we
sanajan aya 100 oge didoakeun we. Cing mareunang. Moal, teu mungkin hari menang kabeh mah. Naon? Calon gubernur teu mungkin. Aing mah nu agama dengekeun aing mah. Agama kumaha? Kabeh sing meunang ridho Allah. Oh, eta teh. Aing ngaran-ngaran menang ridho Allah mah anu meunang moal nepak dada. Nu eleh lapang dada, eta teh ridho Allah. Jadi teu pasea eta meunang ngaranna. Oh, sumuhun ka hartos eta mah. Ya mana si udon aing teh. Tadina. Gitu ayeuna. Oh, sumuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap dukung channel ieu ku cara like, komen, sareng subscribe. Hatur nuhun. Jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh jenenganana Allah asmana teh Allah percaya yakin ai kayakinan anjeun ti mana datangna apan tina dat sifat asma ari asmana Allah ari sifatna Rahman Rahim ari datna laisa kamitslihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge ari af'an ba di atas ba ta di atas ta sin di atas sa abah dalang abatasa ayo aduh jadi anjeun teh rumasya makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana aya nu ngajadikeunana saha sok jawab moal kajawab komo disebut saha mah ieu sadengkeun itu teh pangeran teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu ibuan teu ramaan sanes istri sanes pameget ku aya na pertanyaan teh ditu disahakeun dek bisa ngajawab kumaha urang hayang jawab sia teh hayang dipengek ku aing jawab heula kalanan ieu ngalempengeun heula pamadegan si ieu punten heula sagedap ya mangga bebas pamadegan di mana teh sia jauh molotot we lain pamadegan di mana sia teh geus diyakinkeun dina hate teh pamadegan teh dek dicicingkeun atawa rek ditingkatkeun buntu saya teh ngomong teh buntu kumaha tadi si lain teh nyaritakeun teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu ibuan teu ramaan sanes istri sanes pamegat nya bener teh pamadegan teh kitu geus maneuh teh geus diudag jago aing kabina-bina teuing pamadegan teh sia nepi ka di ye dewek dek nanyakeun ai ka pangeran heuh ka Allah meunang nya samakeun teu nya henteu atuh bener henteu bener teu meunang nya samakeun henteu lamun urang nya samakeun ka Allah hukumna naon murtad musyrik teu geuning eta ngomong ngaku sorangan sia teh benernya samakeun ka Allah hukumna murtad musyrik bener dek nanyakeun dewek ari Nabi Adam saha ibu ramana Nabi Adam
can manggih keterangan. Saha? Hatuin. Gening anu teu ibuan teu ramaan mah Adam. Lain Allah. Da eta mah kasangker ku laisa kamitslihi syai'un. Nah didupa ku sia teh laisa teh. Dirumpa ka teh laisa teh ku sia. Teu nete taraje teh. Kapan ku si lain kadi dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad, musyrik, geuning. Eta musyrik dibawa ku sia. Nuduh we ka batur musyrik murtad eta curug nepi ka ngacir-ngacir. Aya eta ramo nu tilu ka sia. Muni asa bener, asa pang benerna murtad sileing jadi leu. Sabab hukumna nya samakeun ka Allah, hukumna murtad. Da anu teh ibuan teu ramaan mah Adam. Nah disamakeun ka makhlukna sia teh. Aya nu teu warna teu rupa naon? Naon angin. Kumaha cing rupa-rupana angin? Ya warna rupa eta mah makhlukna kene. Nah nepi ka disajajarkeun jeung ka makhlukna. Kade sia teh ah. Ngalawur cing ngomong teh. Anu sanes istri sanes pamaget mah malaikat. Nya cing tingkatkeun keimanan teh atuh. Nah, da kasametinya kuring mah nyahona, ulahnya nyahoanan kokolot begog teh. Sabab lamun diudag sileng teu bisa ngajawab bikal bahdinya sileng teh berarti meureun karek beja dibejakeun deui. Cing jadi keyakinan atuh. Lain tadi kulon tadi wetan tadi kaler tadi kidu kulon wetan kidu kaler eta kagunganana nu teu ibuan nu teu ramaan eta kagunganana jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan. Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa. Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes pameget. Kapan nina kulhu Allahu ahad apan ayahu didinya beda deui Allah ilahi Allahu ari Allahu ma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat jadi Allahu nurun lain hartina Allah teh cahaya lain sabab ayahu didinya huna hiro tuduh kana kecap kagungan Allahu nurun jadi Allah nu kagungan cahaya tuh gitu. Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan sakitu. Make kalau kana karep teuing. Bina-bina teuing sia teh. Otak teh mun pake atuh. Da sia teh geus gede, bina-bina teuing sia teh. Neungeul sia teh kaing. Maneh mah. Bisa aya nu ngudag ge. Jadi saha? Sabenerna eta nu nyiptakeun nu ngajadikeun teh ai jenenganna mah Allah. Ai Allah teh jenenganana eta teh jenengan anu pang akbarna. Allah teh nya numawi Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanuhu Akbar mah. Or apan Ar-Rahmanu teh Allah sumuhun. Allah teh Ar-Rahmanu lain. Sia teh ta eta geus salah kisah kecap juga jurali teh tuna. Ar-Rahmanu itu Allah. Tapi Allah bukan Ar-Rahmanu. Kumaha ya teh? Nah, di dia saya kudu bener ngaji dia. Kade agama mah peka dia. Salah saeutik bahaya dia nyesatkeun sia. Ai Ar-Rahmanu teh Allah, bener.
ngan Allah lain Ar-Rahmanu. Kumaha? Hayang ngerti, hayang takbir Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanu Akbar tuh. Seperti adan Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar, bisa tuh. Nyante tuh bisa. Berarti Allah itu bukan Ar-Rahmanu, tapi Ar-Rahmanu mah Allah. Lieur kuring mah ieu agama lain keur nu lieur, tapi keur nu mikir. Hayang ngarti pisan, hayang. Ai ceuli naon? Ceuli. Iya, telinga itu apa? Ya ini untuk mendengar. Nah itu mah barangnya. Ceuli teh ieu, teh eta mah barangna. Paragi naon eta? Paragi ngadenge, ngaranna naon? Ceuli. Jadi ceuli itu naon? Naon atuh? Ngaran. Ceuli itu nama, ceuli itu ngaran. Ngaran anu mana teh ceuli teh? Ngaran ieu nu rebing. Ta eta ngaranna naon? Ceuli. Jadi ceuli teh ngaran. Ari silain ngaran teh saha? Dawala. Ai eta ceuli saha? Ieu ceuli dawala, bener. Tapi dawala lain ceuli. Balikan deui. Sakumaha belet oge piraku we atuh. Ai ceuli naon? Ngaran. Ngaran anu mana? Ngaran ieu. Paragi naon? Paragi ngadenge. Ai silaing saha ngaran teh? Dawala. Ai eta ceuli saha? Ceuli dawala, bener. Ngan dawala lain ceuli. Lamun silaing leumpang ti kajauhan aya nu nyalukan, ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina. Moal. Lamun dicalukan ku batur, dawala ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina heuh kitu. Jadi la ilaha illallah kabaun kabehna. Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik Kudus Holik kabeh acakup kayaknya nu matak la ilaha illallah kalimat tauhid teh. Ulah dimomorekeun Gusti. Itu naon jeung syiri keur teu syiri. Oh itu teras. Ieu dalam pemandegasi ieu sok buat baut. Naon? Nya sok eta sok buat leok. Pemadeganana aya ti dieu milu ka dieu, aya ti ditu milu ka itu. Teu istiqomah sia. Nya Ar-Rahmanu mah sifatna. Nya kitu. Bina-bina teuing sia teh. Tah ieu beureunya nu disebut batok bulu eusi madu teh. Teu sangka si ieu mah ngaji tarada. Nah ari aing ngaji kudu bebeja ka sia. Kudu laporan dawala abdi ieu bade ngaji. Dawala bade neken heula ieu abdi bade salat. Nya si teh kabina-bina teuing. Matak ulah suudon oge. Disangka mah kukuring si ieu. Hampura we tuh da katingal kukuring oge da akad teh ngaji tara nabeuh henteu. Ayo nabeuh mah geus ya. Tong dicarikan deui. Kadang-kadang aya nama eleh geuning ku anak nya karunya. Kapan maksud ge kitu? Aing aya anak. Hatur nuhun margi sadayana anu tos ngiringan lalakon ieu nepikeun karengse tong hilap
dukung channel ieu ku cara like, share, sareng subscribe supaya urang tiasa teras dan memulai budaya. Wilujeng tepang deui di cerita salajengna.